Ayo Ayo. Tos teu kiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu. Dongeng ieu nyaritakeun lalakon Wahajidul Hamid samemeh pangsiun tina gawena. Baheula basa keur mimiti boga incu ti si Cikal. Harita teh anjeunna keur nyemah ka Pak Haji Ayub lanceukna nu geus mangpuluh-puluh taun ngumbara jeung nganjerek di Banten di Pandeglang. Nu sanes ge gareduheun incu atuh Kang. Nanging teu agul. Teu didungang dongeng dinangna neng sagala. Cek Wahajidul Hamid karakana Maido harita basa nganjang ka Pandeglang. Dikitukeun Pak Haji Ayub minangka lanceukna teu ambek teuing ngan ukur nembal pondok bari mesem. Keho ge karaos gora. Tembal Pak Haji Ayub bari mesem. Mitra kaum dangu, ari Wahajidul Hamid nyarita kitu soteh bane bae Pak Haji Ayub nu jadi lanceukna teu sirikna unggal panggih nyaritakeun incu jeung incu bae bangun reus. Tuh Aki Garut sumping. Cenah cek Pak Haji Ayub ka incuna. Kawas kabudak geus gede bae. Karek ke 8 bulan. Boro-boro ka bisa nyarita. Can ngartieun acan. Cek Wahajidul Hamid, tapi najaro hatena bae nu eta mah. Rek teu kitu kumaha, unggal Wahajidul Hamid kaparangkeun nganjang ka imah lanceukna, can sakali mah nyampak lemor, kudu bae mamangku incuna. Malah sok tuluy dibawa emas samoan sagala, ana parang budak ngompol bangun atoh disalinan oge teu ku indung teu ku bapana, tapi ku inyana bae. Ku akina di hadeupeun Wahajidul Hamid pisan deui. Pakaian kilanceuk nu kaompolan mah tara ieu diganti nepi ka garingna deui eta teh. Mitra kaum dangu, basa nyarita kitu kalanceukna teh Wahajidul Hamid harita kakarak pisan ngawinkeun anakna anu Cikal. Can sabulan-bulan acan kawina oge boro-boro kamikiran incu masih keneh balideg kuh urut hajat oge. Cek wa istri garwana Wahajidul Hamid harita bangun Maido cenah kalanceuk teh itu ari pek teh ditembalna mun teh jaga boga incu biasa wae cenah. His cenah ceuk batur ka incu mah nyaana teh labatan ka anak sok dipake agul eta teh dipake kareus eta teh ama.
Tuh kudu diagul-agul segala. Dipikar naon ku hante. Anu ngurus pan aya indung bapakna ieu. Jangan naon kariweuh-riweuh. Mejeun hayang reureuh teh atuh. Paperiheun keur barudak. Maksud teh keur salakora keneh urusaneun ari ieu piraku kudu katambah riweuh ku incu. Hayang atuh ama teh ngasaan longsong mah bisa reureuh mun balik ti pagawean. Gitu mitra harita Wah Haji Dul Hamid teh mikirna. Tapi teu ku hanteu. Omongan teh bet malikan ka dirina sorangan. Basa sataun kahareupna kakarak karasaeun pisan. Waktu ditelepon Pak Amri nu teh lian iwal ti besana ngabejaan anakna Wati si Cikal geus ngalahirkeun cenah. Eta mah Wah Haji Dul Hamid nyebut alhamdulillahna oge mun hidu mareuda bade jeung pegat-pegat. Alhamdulillah Kang Haji, budak geus lahiran. Cek manehna. Alhamdulillah mohon, alhamdulillah. Oh alhamdulillahirabbil alamin. Cenah takabat ku sabab kaburu kaselak ku cimata. Nu teu bisa katahan marabai maseuhan pipina. Ku bungah jeung bagja harita yen dirina geus jadi aki. Aki ti anakna sorangan lain ku nurut ti dulur. Komo deui ngareungeun orokna mulus bade jeung indungna salamet. Ngabejaan kagarwana oge kawas budak leutik nu meunang udagan lang layangan pegat bae. Mitra kaum dangu samemehna sadarea geus hariwang. Pedah geus 3 poe ti mimiti beteung Wati karasa mules. Utun inji teh can brol keneh bae. Dina poean asup ka rumah sakit geus peupeus cituban lantaran katara sakit ripuhna kuat kalangsung ka dokter. Ari ku kitu teh mah munasabah eukeur mah dara katurug-turug orokna gede. Pantas rek hesek keluarna oge kuat meh-mehan dioperasi sesar sagala. Panon poe moncorong keneh panasna karasa meuni moreret harita teh. Ngan untungna kaupahan ku hiliwirna angin gunung nebak kana dangdaunan nu aroyag pating arulang. Dina kaayaan anu samodel kitu biasa ge Wah Haji Dul Hamid teh mun rek salat lohor tara mandi heula. Engkewe mun rek asar. Tapi harita mah teu kitu. Beres nampa telepon tiki besan, berus mandi bebersih, cong salat 2 rakaat barabat ngadua. Oh ya Allah, sim kuring muji syukur kanjeng ya Allah ya Rabbi. Nu marengkeun merecantenkeun anugerah manjang turunan. Cenah geus kitu rapdang dan dacan manjing salat lohor harita teh. Ngahaja milih make baju alus rek ngabageakeun incu kakara teh. Teka catur di jalana sanepina Wah Haji Dul Hamid miwah garwana karohang rumah sakit nyampak Wati keur ngalempreh bae anakna teh nu teh lian iwal ti indungna orok. Geus bersih geus rapih ditungguan ku salakina. Teka ampeuh cimata Wah Haji Dul Hamid bedah deui ngok si Cikal tarangna dicium. Teu sakara-kara kecapi ucapeun teh nu bieu saparat jalan geus direka-reka teu bisa kedal. Ukur nyelak dina dada. Sakedeung Wah Haji Dul Hamid ngajengjen ari wae istri sarua deui bari diuk ngusapan anakna teh rembay ku cimata bari panonna angger neuteup beungeut nu jadi anak nu ngalempreh bangun anu capek. Di mana ari orokna? Tanya Wah Haji Dul Hamid sanggeus leler pedah orok eueuh gigireunana. Oh itu di ruang mana? Di ruang bayi.
Jawab minantuna. Leos wah Haji Dul Hamid ngaleos muru ka palabah panuduh. Sorangan. Tadi anter ku sasaha da dicaram. Sina nungguan wati we cenah bisi kumaha onam kitu. Kawantu anyar ngajuru. Sajongjongan wah Haji Dul Hamid nempo tina jendela kaca ruang bayi. Bet orok teh reha, lain hiji lain dua tapi loba. Aya kana ngawalasna. Sarua anyar lahir di rumah sakit bersalin. Orok nu ngadagreg dina bok teh dipapai hiji-hiji, ditetep, ditelek-telek, ditilik, disidik-sidik. Ngimutan banget-banget orok anu keur ngagalebra. Badang breh teh ka orok anu ngagoler rada jauh, aya nu ngagedug kana jajantungna. Mun teh mah dipepe halu moal teu kitu rasana. Hate wah Haji Dul Hamid kawas nu kapaksi jam paring goib. Kawas nu kapaksi jam paring goib. Panona molotot telesot-lesot. Nili kana rupa nama asa teu mirip-mirip indung bapakna. Kulitna bodas, irung mancung, buki deung rancung, telempes kawas nu sejen. Ya Allah, bet na siga ama Cenah cek marehna jadi ras inget kanu jadi bapakna anu tos taya di kieuna. Incuna teh mirip pisan bapakna. Manan kitu ge mirip manehna meureun. Mitra kaum dangu sajongjongan mah make padung dengan dina hatena. Hate kapaksi jam paring goib, aya rasa tagiwur katambah rasa cangcaya. Asanya asa lain pikeun nyacapkeun kapanasaran orok nu aya di dinya diilikan deui. Kabeh eueuh nu kaliwat, tapi hatena keukeuh montel kanu eta. Tungtung namah leos weh. Wah Haji ngaleos ka jero ka ruang perawat. Bade ka saha Bapak? Cek salah seorang perawat nu keur jaga. punten. Hoyong ningali orokna pun anak, Suster. Mangga saja dengan ibu nak. Wati Yustini. Mangga antosan sakedap. Cenah bari ngaleos. Mitra kaum dangu, tekung silila perawat teh geus ngurunyung deui. Bari ngagendong orok nu di bedong. Song diasongkeun ka Wah Haji Dul Hamid. Bari ditampanan ku Wah Haji direret beungeutna. Ya Allah, horeng enya. Incu teh nu ieu. Nu bodas, nu mancung, nu bukna hidang rancung. Tatalibatin teh salah nyangreudna sanajan can nempo rupa. Duh ama. Cenah terus ras kanu jadi kolot anu geus taya di kieuna dibarung ku sora anu dareuda. Diguguntur ku merebei najsi mata. Orok nu peureum ngagebrak teh ngong di adanan bari angger dumareda jeung juuh ku cimata. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mitra kaum dangu orang sediadanan banget orok di tetep pogot. Keur nyacapkeun rasa bagja anu ngagulidaga dina sajeroning dadana. Berai berang datang nembongan minuhan herang mata repeti ngajirin di ngesian lulurung batin. Mitra kaum dangu sanggeus rada lila song dibikeun deui ka perawat. Memeh muru ka indung bapana deui Wah Haji Dul Hamid nyelang heula nempo tina kaca jandela anu tadi. Rarasaan mah asa meunang milik nanahaun. Leuwih-leuwih ti nemu inten berlian nu ditaretes ku sagala boa. Singkat carita, hasil babadamian jeung besana incu nate dibawa balik ka imahna. Mundut kalayan ridho cenah hayang hiji heula jeung nu jadi incu embung misah. Ti harita Wah Haji teh teu kaur nganggur, beak dipake ngagugulung nu jadi incu. Rek indit digawe, balik digawe, memeh nanaon teh mangku heula incu. Lamun teu kitu teh sakalian budakna keur sare sok asa teu paruguh. Mun indit asa anu tinggaleun, mun datang sok handeueul, kesel ngadago-dago hudangna. Tadi mana masket inget kapi beungeut bae, sakalian lah haloho ka toko nu dibeli teh ukur keur incu. Jigana garwa Wah Haji ge nengetan, najan bari seuri heureuy oge make nyeletuk majarkeun teh cenah ngan keur incu jeung incu we. Adik keur ninina mana meuni kaluli-luli kitu. Teu ditembal saeutik oge, danya kituna teh. Lain teu inget, piraku bae kolot mah barudak nu sajana oge teu nanaon malah sok kaciri milu aratoheunana. Sapopoe taya kacape Wah Haji Dul Hamid ngongkled incuna bae. Malah lamun inget kana kalakuan sorangan, make sok hayang seuri. Atuh da tiba heula mah tara teh ayeuna mah geus eueuh ka era. Make harurang hariring tatambangan sagala rupa, raga gerigig ungklak engklak ngais incu sisi jalan. Mun teu kitu ngajak ngomong ka incu norok keneh. Nang ning na oi, nang ning na oi, ingklong deng deng, buah kopi rarangguyan. Incu anu dewek mondong pati dihoroyan. Ba ciluk ba. Mitra kaum dangu badis ngocoblak Wah Haji ngomong sorangan. Kawas jalma nu kurang saeundan, teu nolih balawirina nu ngadaliwat dianggap sepi we. Jeung deui ketah ituna ge nya batur nu ngadaliwat teu malire ieu ngamaklum meureun da kaciri api lainna. Cinta anjeun aku Mitra kaum dangu
Poe kapoe geus kaliwatan. Heuleut sababaraha bulan ti harita mindeng sok aya nu nyebutkeun. Cenah Haji Dul Hamid mah leuwih nyaah keneh ka incu batan ka anakna sorangan. Eta bae. Sekalian aya incu teh aya nu molototan. Komo mun bari diteunggel. Cacak ku indung bapana oge sok make mangambekeun. Bangor ku bangorna angger nyaah ka incu teh geuningan. Teu ieu digarah geureuh rek kumaha bae oge. Komo mun incuna keur memejehna pikalucueun mah resep bae nu aya. Kayungyun ku kalakuanana. Sakalian gering oge dagdag degdeg eta teh ngubaran satekah polah. Telebar mayar gede ka dokterna oge. Nu penting budakna cager sabihari. Tara ngandalkeun indung bapana deui sok diongkled ku sorangan bae. Rai poe ninggang incuna geus gede keur memejehna calembeng. Leleng kahalu beuki resep ngagugulung. Dituyun diajar lempang. Sakapeung sok digandong bari nyik cerig lumpat leutik. Muriling ka tengah imah. Dibawa kitu teh budak mani atoh. Make seserian babarakatakan. Jeung ajrag-ajragan tuluy nangko dina tonggong ku kudaan. Mun geus kitu tara meunang eureun. Sakalian akina capek oge budak teh sok ngarenghik tuluy ceurik hayang dituluykeun deui. Nya kapaksa ku Haji ditedunan bari didalajoan eta teh kuno di imah. Saestuna sagala kahayang incuna teh tara aya nu dipungpang. Najan kudu dibelaan kumaha bae oge. Ku kituna sabatae bae budak jadi ogo. Kawantu ku pada ngogo. Sakalian amprok jeung besan nu jadi bahan obrolan teh alian iwaltis sabudereun incu. Kulucuna ku pikayungyunana. Malah agul lamun ogo ngarungsing teh. Kitu deui dina riungan sejena. Komo mun jeung nu papada boga incu mah. Sok resep silih tanggap pangalaman. Sakapeung haja sok sina dianterkeun ka kantor sagala rupa budak teh. Malah mandar bisa diagul-agul di tembong-tembong kapapada batur gawe. Mitra kaundang. Saminggu ti harita kitu deui incu teh dibawa ka tempat gawena. Haji Dul Hamid hayang nyacapkeun ka sono dina lolongkrang waktu anu salse. Budak teh didiukeun dina meja gawena bari didekeman. Incuna teh rutret ngareretan nu aya di luhureun meja. Ragamang leungeuna ngopepang kana pulpen kana map surat teu dicarek ku sakabeh nu aya di kantorna oge diantep bae dilalajoan bubuhan ka incu pingpinan. Kabeh pagawe ngadeuleuh-ngeuleuh ngaropenan uluh meuni kasep uluh meuni itu meuni ieu malah aya nu hayang mangku sagala. Ku Haji Dul Hamid di angkleng ka meja tempat gawena. Dirariung ku pagawe sejena ngantara dibikeun lila karunya bisi kaompolan cenah. Itu pok-pokan Haji Dul Hamid dina mangsa harita. Nyapon kitu deui dina balikna deui dianterkeun make mobil dinas ku supir jeung manehna eta teh. Terus dicium di galentoran. Kitu jeung kitu we Haji teh. Kamari ieu mah pareng keur aya kapusing. Keheul ku pagawena. Pagawe nu mantangul jeung lain kakarak deui. Geus sababaraha kali keheul Haji Dul Hamid ka manehna teh. Tegoran mah tegoran aya kana sababaraha kalina. Ngan kakarak kulisan acan ku tulisan. Sakumaha tahapan tahakam hukum nu diatur dina PP 30. Satadina ngomah-ngomah keur nembongkeun kanyaah ka babaturan. Nya babaturan dina pagawean dasarua pada gawe. Nu beda teh ukur tanggung jawabna wungkul, luyu jeung jabatan. Itu mah bawahan sedangkan Haji Dul Hamid mah pimpinanana. Ngan teu ngarumasakeun maneh si mantangul teh. Jeung batur oge mindeng tepati akur deui. Alatan ngarasa luhur, unggah adat, dumeh anyar menang gelar sarjana, basa rek nganggeuskeun kuliahna di omberan, ukur dibere tugas nu enteng, saja batis sawaktu-waktu di dinan teu ka kantor.
Ari maksud haji teh ambeh tereh ngarengsekeun kuliahna da keur kamajuan manehna keneh. Rengse di wisuda resmi make dokterandes gelarna oge dihareupeun ngaranna. Hanjakalna teh kalonggaran teh pingpinan kadieuna-keunana disalahgunakeun. Nu tadina teu ngantor keur kaperluan kuliah teh bet dipake ngajar di sababaraha sakola swasta. Malah cenah ngadosenan sagala rupa. Akibatna mindeng teu ngantorna balas digawe deui kaluar. Kena kana paribasa cul dog tinggal igel. Mindeng pagawean kaboler kaluli-luli tampola teu digarap-garap acan. Harita ge kitu dititah nyieun laporan ku Haji Dul Hamid teh bawaeun rapat pidua minggueun deui di papadonan kudu anggeus saminggu. Maksud teh nu saminggu deui keur mariksa. Ari pek dina waktuna teu jebul keneh wae. Boro-boro kamasrahkeun hasil pagawean. Antukna dina poe kadalapan Wah Haji Dul Hamid nitahan nu sejen nanyakeun ka imahna. Walona can rengse cenah kakarak kapigawe sawareh kitu. Padahal cek hitungan ku 4 poe oge lamun dikreuyeun mah bakal anggeus. Mitra kaum dangu menuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Si Mantangul teh dibere tempo saminggu so teh ambeh asa teu dibebereg wae. Lantaran kana waktu rapat geus nyarelek ngahaja manehna di ogan sina ka kantor. Datang nama ngan nembongkeun pagawean nu teu anggeus. Boro-boro kaketik konsep curat-coret keneh. Ku Haji Dul Hamid teu rek teu jengkel kumaha lalakuan kitu teh. Maksud teh Wah Haji Dul Hamid teu rek jengkel kumaha lalakuan kitu teh lain sakali dua kali mindeng ngan harita kakarak ngambek asa teu diajenan. Teu ngawaro kana panita pingpinan jeung teu kireum-kireumna make kolu nembal sagala. Pajarkeun teh sibuk itu, sibuk ieu, sibuk gitu, sibuk kieu. Padahal sibuk ku pagawean sambilan di luar kantor. Tungtung nama harita keneh Wah Haji Dul Hamid nyieun surat resmi teguran ka manehna. Tah, kaambek bieu teh teu lempes nepi ka balik. Dina mobil oge Wah Haji Dul Hamid teh jamandud bae teu hayang nyarita. Tapi basa tepi kaburuan imahna teu ku hanteu. Torojol Cep Ganjar Setiawan incuna norojol ti jero. Mapageun bari ranggah roesan diais ku ninina. Wah Haji Dul Hamid jerut turun tina mobil oge buru-buru dipangku. Tas mah biasa diampihkeun ku supir. Kakarak harita seuri deui. Ganjar Setiawan teh terus diciuman digalentoran. Dibawa ka jero imah sok didiukeun gigireun maksud rek ngalahan sapatu. Na atuana jurung kunung teh budak nangtung ngoleset tuluy nang kodan tonggong. Nyurung-nyurungkeun punduk akina nyangka mah hayang digendong. Nu matak nangtung tapi budak teh teu daek krepeh ngarenghik wae bade keukeuh nyunyurung punduk. Hayang kukudaan. Lila-lila kakarak surti horeng budak teh hayang kawas ku pamana. Kukudaan atau capek-capek oge Wah Haji maksakeun maneh tuluy manehna kokorondangan bari ditumpakan ku incuna nu atoh ajrag-ajragan. Kambek bawa ti kantor mah ngadadak poho geus kitu kadenge aya suara lalaki seuri nyikikik tukangeun. Oh kitu. Ari diliuk horeng lanceuk Pak lanceukna Pak Haji Thoyib ti Paneglang. Teu kanyahoan teuing iraha sumpingna. Oh, tak karaos ai namanya. Cenah bari imut. Wah Haji Dul Hamid teu nembal, ukur mesem kapi asem. Song ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman kaki lanceuk. Mitra kaum dangu sakitu anu kapihatur. Nami Wah Haji Dul Hamid sareng nu sanesna eta mangan syukur nami landihan sanes nami anu salarasna.
ngan anu lares mah nami incuna wungkul nyata Ganjar Setiawan. Cag dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak tahun 1880 genep. Sujatna pun Bapak Suwargi. Cinta anjeun atur mantena emutan Waning asih keteresna meudang tina sanubari Wilujeng hangkat Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment. Laras pisan. Nu moyok Disambat, nu muji, dihormat, anu ngijik, dilelewe, anu haan. disobat.